Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tina video ieu insyaallah Syekh Mabdi bade ngalantunkeun atanapi nyandak nadoman nyaeta alam mahsyar. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Masya Allah mata kelar di akhirat kabeh gelar tina pakuburan mencar kalumpur di alam mahsyar. Ari ngaran mahsyar eta palataran anu rata panasna waktu harita panon poe tujuh rata tejauh tujuhanana kira sapal antarana narojo kabehanana kajalma goreng amalna awak urang dirangsadan henteu boga papakean ngan hayang ider-ideran neangan anu nulungan saha anu rek nulungan mun lain amal sorangan kabeh pada ngajauhan dabongan salah sorangan. Ya Allah geuning teu nyana kutan kieu karasana jalma nu gede dosana sangsara salalamina henteu aya iuh pikeun urang tempat nyuuh kawas nangan kurpa kewu nguping naraka ngaguruh kafir munafik ngaromong bener nabi henteu bohong ayeuna nyata katembong ngan urang anu badegong baheula mah teu percaya sugan teh ngan ukur beja ayeuna henteu sulaya sagala siksaan aya jeung kabeh marawa buku nulis kabeh tingkah laku serta kabeh pada ngaku kaeta eusining buku si kafir kacida heran tuluy ngucap ka pangeran nya saha ieu gamparan nu
nulis ieu lembaran. Dosa abdi kabeh aya nu sae nu awon aya. Ayeuna sadaya daya sim abdi teu bisa daya. Geuning kieu karasana jalma teu aya amalna. Susah di alam dunyana komo deui di akhiratna. Ari jalma anu iman agamana kabeh Islam. Salirana teu cahyaan henteu kaserang siksaan. Kudu daeknya ibadah ka Allah nu Maha Murah. Pibekeuleun di kiamah bisi panggih jeung teu geunah. Mana kudu eling pisan getol taat ka Pangeran supaya jadi lantaran ditarima iman Islam. Nya kitu urang sing eling ka ibadah kudu tigin. Getol taat sareng yakin ka Allah Rabbul Alamin. He Allah nu Maha Mulya, ka Anjeun abdi sadaya. Ibadah sakuat daya sareng nyanggakeun pangraksa. Gusti Allah Maha Suci, abdi seja pasrah diri. Mugi Anjeun kersa nampi amal jeung ibadah abdi. Saparantos abdi terang bade soson-soson nyaan. Ka ibadah ditekanan ambeh maot menang Rahman. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasyil maqasidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.